ayam garane yang gue buat candi paraban tinggal nih candi paraban mulai parab paraban ayam ini mah kalunya candi paraban kabur cina di paraban teh ayam teh kabur di paraban teh ayam teh kabur coba hiji-hijina coba lingas gitu antep lah jadi balik iya sorangan akanang orang mah ingat kamar itu lah si abah ada pasal jare yang awal ini pun ganti hari muktalet eta jangka awal hari pertengahan bulu kayak pipi ke orang parah gitu nama ayah nama dendam karena kasih abah cuman si jenong kenaon lah kenal mana orang tiga tek marah hayam itu dan hayam teh kabur gerani sekali orang hayam kalau mana masuk bina sudah hayam teh itu biete buncit namanya mah kunon mana no ngalamun wae sorangan deh di kamari galau atau lapar teh iya bas yang tiga tegas maraban hayam gitu tapi hayam teh kabur udah ka ditu dibanding hayam teh lingas segera orang mah teh ngalamun kieu teh keur ieu urang teh euy keur mikiran jang balas dendam ke si abah kamari duh aing teh aturan anjing sugan teh heueut mare pelet teh pelet jang awewe ari dengan bulu kelek geura aduh saliweura mana mah tidak seru dong hidup teh yang galau ku awewe minta pelet kali liur hidup teh aing taring makan dah lain ya teuing banget sama hidung lestrang geneuk deui oh gerak maneh ngaca baset kamari-kamari ge di titah ngaca heula kana cai saemer ku si abah teh mana kalau orang tengah ledek kan tengah lipat karena bungut mana baskom dan mana ge aku ditinggal limanya beheung medeng hidung nih mana mah duh geus mana mah dibanding ditinggal kawin geus parah mana mah bas duh mana mah teu nalipat urang onal mah ditinggal kawin teh dari sekolah resep kana hobi teh kawas maneh mah hobina naon teu boga karesep kitu pagawean teh luntang lantung diputuskeun ku awewe lah we gagayi kulang-ulang sorangan naruyuk anjing palaut musik kieu atuh ayeuna mah maneh mah mun hayang payu teh kudu kue kurang bejaan geura bari ngadaguan si Sudes cenah aya wae si eta kamari tang anyar deui ieuna teh non menang peletna teh karunya ka maneh ame payu ompang nama tuh coba mah teh geus kolot kapoe lamun dina kalapa mah maneh teh tutung liang tai geus lah gaya daripada debat moal bener jeung maneh mah kumaha itu ayeuna maneh lapar lin orang ngaliwat teh ayeuna mah urang ge lapar itu sebenarnya mah data tadi di dieu teh heuh atuh hayu ari lapar mah urang ngaliwat teh ayeuna mah karunya daripada galau aing ngasuh maneh we ayeuna mah poe ayeuna mah beteng si Sudes di mana kumaneh heuh sugan aya hayu atuh urang geus kabur saya kalau bawa peralatan mana teh si Sudes teh mah hayu dong buat tutup terus ya pernah si Sudes Yes. 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 Yes.
Kayak mana? Nah, tuh mah teh gorokan we keur tengah poe. Marieuh. Kenaon mere mah? Keur nyeuseul aing teh. Aing diseuseul bener. Kira mana kagok seseuh he? Keur ieu dia pugu eta mah emang ya. Abang ngaliwat Di mana? biasa lah saung ayeuna. Hayu, katen si Abah tuh tempat si Abah teh lah. Ayo. Bari sakalian maneh. Ada goang. Ayo tuh kamu ibu ya. Kenaon? Jual sumu. Oh, kamaran aja. Ngali water nama doh beneran. Sanggi acan. Serius. Jual sumu. Oh, Beneran atuh Bah. bagi suluh nah aja ngaliwat. Kamaran agri, oh ngaliwat. Ya, Bah. Oh iya, suluh aja. Ya, Ah. kadang aja Bah ya. Kedip deang. Mana kah nyurungkeun tuh dah. Ketua. Mana mari gua wae. Bidang kuat ya. Aduh. Lalu kieu geuning. Aduh. Iya. Mandi mareran. Barudak lari. Iya. Biasa. Eta malah disuruh-suruhkeun teuing lempoy. Hanya hidung lempoy kitu. Ganggarangan ge kuat. Bas, dong. Si Abah di bawah. Waktu ieu kitu mah Kabelari kudu. Dong. si anu geus muka. Siga namanya. Meisin kieu Yo, pasahan mah dong kasopanan kita. Kayak suka baju tinggal di situ. Loh, tasahan malah dong Dua berapa? Oh, kasopanan siapa? Itu Iya ngebekok sih. bau. Itu bau. Oh, sopan itu. Ya, ayo naik usaha. Di jailana mana boga belas dendam ka siapa? Ku urang lah ini jailana. Kan eta malam misalkan urang mah tapanan naon biasa mun ngajalan klotek kawalat sia. Baik lah aing mah. Suasana badan sih. Baik dendam. Yakin pikir-pikir Yakin Bener. Bener. Yakin mana? Jalan kolot mah beneran aja tuh dosa nage. Bakal buru putih nu kamari-kamari. Baik lah kagok aing kagok geus nafsu urang ge. Main teh les terang deui deunggeun Kagok. teu. Kagok kelas terang lah aing. Udah geus ya. Heeh. Ya, Pepe. Mari, anak siswa. Bari ngisikan. Hidung di kastrolnya teh. Mana ieu? Ayo.
Kebetulan si Abah, lumayan salah dendam itu heula. Jadi senangna kita panggilan. Ini si Abah dia jalan jangan sisi dia saya rumah jangan kesana segar udah kunaonnya ayo mana naon itu aduh ka banyur aduh kolot ke mandi bae bahas tuh meh bodas aduh dang kalau sok kurang dikieuan namanya juga me tuh udah teh